Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana dimana wae linggihna, dimana wae ayana, disuklakna, disiklukna, wilujeng tepang deui dina raga bade ngadangukeun dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu dipedar ku Mang di ieu channel. Kitu tah pamirsa, Mang selaku admin di ieu channel anu midangkeun dongeng-dongeng Sunda atau napi carita-carita Sunda. Dina raraga bade ngalestarikeun hoyong ngamumule kitu kana bahasa sareng budaya Sunda. Tah kitu pamirsa sadayana, mudah-mudahan aya pangrojong ti pamirsa sadayana. Hatur nuhun kanggo pamirsa sadayana anu atos ngarojong ka Mang selaku admin dina ieu channel dina raraga ngamumule atanapi ngalestarikeun budaya Sunda. Pamirsa sadayana, dongeng anu nuju dipajeng dina danget ayeuna nyaeta anu judulna Bagong Kajajaden karya Ki Leuksa. Ieu dongeng dipidangkeun atanapi disanggakeun ku juru dongengna nyaeta almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Mudah-mudahan mantena di alam barzah kengeng sihapunten ti Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Mangga atuh pamirsa sadayana supados henteu nyangkolong kana waktos urang pedar wae dongeng Bagong Kajajaden lajengan tina anu atos dikantunkeun waktos anu kapengker. Sok atuh gramaranco dina hapena sewang-sewangan. Der prung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dawukeun deui sareng acara carita dina judul carita Bagong Simkuring mancen galur ieu carita Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabadungan dudugikeun ka aransena. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anu piunteungeun goning urang nu mampah di alam dunia. Kasugri para wargi, Mang Dedi kiwari baris naratas sebagian ke-15 dina jujutan carita Bagong Kajajaden. Sakumaha nu kantor ditaratas dina bagian anu ke-14 hancapai kamari pedaran Mang Dedi kepegat ku wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam tiburan di lembur Cilau, khususna ka Nyi Icah anu ceurik lantaran meunang ka nyerian ku alatan Nyi Icah timuruan ka Nyi Artini. Peda eta jangdali kabogohna babarengan jeung Artini namanya. Kumaha atuh para pamirsa lajengna ieu carita langkung pada banget urang sami-sami bandungan ku sayana. Kaayaan alam tiburang di lembur Cilau. manuk recet disarada patembalan jeung pada baturna.
Malah aya nu keur Sri Udag bangun gumbira pisan. Hayam jago raung kongkorongo ditembak ku sora domba jeung emeh anu reang di sarada jiga nu hayang diparab. Kitu kaayaan alam di Pilemburan nyatana di lembur Cilawu dina mangsa alam beurang. Di sagedeungeun eta aya anu ngading diu ceurik. Horeng si mana horeng. Nyi Icah anu ceurik teh pedah eta cenah. Tadi manggih bobok kabogohna rejengan jeung awe sejen. Nyi Icah teh ngabengbeos balik. Labas muruka imah datang-datang geblus ka kamar hiung cerik sakebekna pisan. Atuh puguh wae indung Nyi Icah teu wasin. Lantaran anakna ujug-ujug cerik weh bangun anu kanyanyerian. Dumasar kana hal eta gancang ku indungna deukeutan pok ditanya kelawan Daria. Icah, kunaon maneh kunaon ieu teh? Hah? Kunaon mak lewe? Awas budak leutik we kunaon ieu teh? Nyi Icah teu buru-buru ngajawab. Klah beuki tarik we cerikna teh atuh puguh indung Nyi Icah jadi samar polah. Sok sieun anakna kumaha onam. Atuh gancang ngabejaan salakina anu keur menerkeun pagar tukangan imah. Teh kungsila bapana norojo, teh make baju-baju acan. Da digawena oge buligir aku make celana komprang hiding. Nyoran blog buntek peranti digawe. Ya naon atuh ngaluwas wae. Cek bapana harita. Itu si Nyai bener keur hadiung diut lewe. Kebeunang ditanya bisi kumaha onam gora. Indung Nyi Icah duduhkeun ka kamar anakna. Bus duana arasup ka kamar. Ari Nyi Icah geus sadalaler harita cerikna teh. Ngan kali euri-eurieun bari jeung nyusutan Cipanon. Kunaon Icah? Hah? Bapana nolak cangkeng bari panon mureleng. Kang Dali bapak, Kang Dali. Cenah. Cek Nyi Icah bari ngareret sakedeung terus luktung ku deui. Dali. Kunaon si Dali? Hianat tong teuingeun ka kuring geus mepohokeun. Kelakal lejengan jeung si Artini anak bahoban anu nyegik teh. Atuh puguh meuli kakarot bapana Nyi Icah teh. Keur mah beungeutna bosongot budi amrotan katurug-turug dipapaesan ku amarah atuh puguh we beuki pikasieun. Panon bolotok geus ti ajalina untuk kakarot. Leungeun ti pereket nahan amarah. Pok nanya meulikeun kategeun. Di mana ayeuna si Dali? Di imah Bapak RT. Kalawan teu ngomong deui kieu leungeun katuhu nyekel perah bedog. Kencring we imit ngajug-jug ka imah Bapak RT. Atuh indung Nyi Icah ge colohok bengong. Manehna rada reuwas sok sieun aya kajadian anu teu dipiharep. Tapi teu bisa majar kumaha. Ukur ngurut dadawe bari jeung neuteuk ka anakna. Sadengkeun harita bapa Nyi Icah meuningah gedig di jalan kene oge geus ngagremet hayang nyarekan ka Dali. Nu dianggapna geus hianat kan jadi anakna. Mangkani geus paheut pasini jeung kolot jang Dali. Malahan mah terus tereh diresmikeun cenah. Urang ajar pejuh teh geus diajar ngaheureyan ka golot. Diwarah sia ku aing. Kitu geurentes ning hate bapana Nyi Icah. Berjeng ngagede gelempang kelawan rusuk. Barang serug teh ka imahna Bapak RT. Kasampak loba anu digarawe aya anu ngarautan awik ngahwaan iratin. Malah aya oge anu keur nganyam barjeng ngobrol sempal guyon gogoncakan. Dai kadieu sia goblok. Ujug-ujug kitu Bapak Nyi Icah teh bari jeung lajag-lejeg diburuan nolak cangkeng kuleungeun kenca nu katuhu nyekel perah bedog beungitna geuneuk teu bisi atah beuleum. Nyaon jang. Nyabot kawas rek kajak ijen oi. Cek Aki Jusa bercungkeleung cengkap. Culwe pagawean mah ditinggalkeun. Seleuneu ngadeuketan ka bapana Nyi Icah. Aki, ka mana si Dali? Si Dabijil rek diwarah ku kami. Awas, ulah aya nu pilueun kana ieu urusan. Sabab ieu urusan pribadi ieu. Hal. Nya teh gogor teh angin ujug-ujug ngabeledag aya gelap kunaon ya teh mimitinya.
Kunyaon itu sing eling atuh jang ulah ngalajur nafsu om. Cek Aki Jusa berjeng mencrong. Kesieun ku bapa Nyi Icah anu padangkrang parengkreng. Da kudu rumah tahan. Da kudu oge eling sarta geus kolot. Kuring teu gelo. Datang ka dieu lain rek ulin teu pupuguh. Aya urusan jeung si Dari. Sok sina bijil ulah dikilungan. Bisi kabeh dibaban ku bedog ieu. Nah, teu pupuguh teuing aya naon? Urusanana itu naon teh dan naon oge kudu puguh heula pasana jang. Ulah jang jibelat dah gue. Jusa. Si Dari teh rek dibikeun eta moal. Oh itu. Kumaha kaperluanana we lamun rek di hade-hade dihormat sakumaha umumna jalma nya arek dibikeun. Tapi arek dicacak banyak moal ada bongan teu puguh pasana. Wah, aki-aki tu jebun, kurang ajar sia make jeung ngahalangan sagarupa. Rasakeun si aki kipeot. Hiat serepet bapa Nyi Icah ngalugas bedog. Ninga gurilap katujuk ku padon poe. Puguh we nu aya di dinya teh meuli curinghat. Kabeh ge ngarasa reuwas nempo kitu mah. Bisi Aki Jusa dipahala teu puguh ku bapa Nyi Icah. Jung sarea nangtung, ngaraut nya ka pesarawut, anu meulahan awi nyakal bedog. Anu tadina keur nganyam mawa popongko ukur diuk urut diuk, rajeg ngepung bapa Nyi Icah. Kakak we Aki Jusa mah kalakaseuri pok ngomong ancad lair. Hep naon eta teu puguh urus ngadon diributan. Marabutkeun naon kan si sebelum marek diwarah ku Aki lah. Nya. Daheueuna jan aing kolot kuat keneh yang hareupan manusia sahulu mah. Cek Aki Jusa terus singkil tegep nakaranan. Raketak tatopong di pagehan. Tali calana dibatak panon muraleng ka bapana Nyi Icah. Nu ngariung oge taki-taki. Mun seung Aki Jusa eleh cenah bapa Nyi Icah pasti pada narok pada nenggeulan. Sok dah mau apa sia teh sebelum? Cek Aki Jusa aksi pisan. Atuh baladna pating sarengeh semua ka bapa Nyi Icah. Nyaan wani sia teh aki-aki peot. Nah, make jeung teu wani hayang sabaraha sia. Moal sabaraha hargana jelema pelatot-pelatot kitu mah sok maju sia sebelum. Ai keukeuh teu keukeuh mah sia. Hayang ributan jeung aing sok lah. Nya teh. Aki Jusa masang kuda-kuda. Kituna teh tingnya tinggal leuleuan ka bapa Nyi Icah anu teu beunang dibawa leuleuy. Ngan anu tetela mah bapa Nyi Icah teh nyaan keur bejeuna nafsu. Ulang aja rasakeun si aki-aki. Hiap. Da eta mah bedog buntet nyamber. Rek ngababan careham Aki Jusa. Tapi ku Aki Jusa teh nyaan tanginasna. Da eta we bedog nu datang nangepang Aki Jusa ngagiwar ka belah kenca. Hiuk eta bedog teh ngaliwat ka luhureun sirahna. Ari Aki Jusa ngadoyongkeun awak bari ngagunakeun jurus orai sinduk. Leungeun ngarampin suku musuh sakilat geus karampin. Kebut bapa Nyi Icah rubuh. Bedogna mecleng. Sot ku Aki Jusa dilesotkeun. Cakakak si Aki seuri bari jengunjuk ka musuhna. Mana nu bapolotot teh oi? Ngan sakitu kabetusnya. Keur nu araya di dinya surat jeung seuri. Panuju cenah nempo bapana Nyi Icah rubuh teh. Ari Aki Jusa geus tenang deui teu ieuh daria tarungna teh. Da satarina oge eueuh niat nyelakakeun manehna mah. Ngan lokaya bapana Nyi Icah meuli kerot bakat ku ambek. Asa diwiwirang bet eleh ku aki-aki. Jabacung curungan nyeri urut diteuneut kana batu. Kunyang maksakeun hudang launan pok atuh harita. Awas ya, aki-aki peot, rasakeun sia. Ah ngebet kawas pejuh wae aing naon teh. Wani mah jero-jero we teh kudu lomba pidato. Sok majulah, boleh. Cek Aki Jusa nantang. Jung bapa Nyi Icah nangtung. Ret ka kenca, ret ka katuhu hatena magis peot. Beungeut pias asa diwirang. Srong bab masang kuda-kuda. Ari panyana teh rek nyerang deui ka Aki Jusa. Hana si Aki ditaki-taki deui. Nah da eta mah. Ari berongbong teh bapa Nyi Icah lumpat mun sakelumpat lampe. Da sieun dibebeutkeun deui mun ka Aki Jusa. Itu. Ya itu ulu itu. Wah, sia puas lambu. Sia.
anu araya dirinya siri menikeun keager-ageran. Lucu meureunan nempo lampahan bapana Nyi Icah nu tetela bodas buntut. Nyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngandar jangjang kumeok-kumeh dipacok. Encandar geus kabur jauh. Sinus tunyung hanas aing geus taki-taki gedewe teh. Cek Aki Jusa berejeng nyerengeh. Ulus curi aki-aki nyerengeh bet eueuh huntuan tinggal gugusi hungkul. Aya eta gengan dua deui huntuna teh. Gek si Aki diuk dina raut dina urutna tadi. Nuruskeun hancak pagaweanana nu katunda. Malah anu sejen oge guglap di kana pagaweanana masing-masing. Bari digarawe galecok ngomongkeun lalampahan bapana Nyi Icah. Malah aya anu teu ngarti kana sabab musababna da teu pupugu ujug-ujug derweh ngambek. Barang kerame ngobrol kitu kurunyung Jang Dali jeung Jang Sidik daratang tas dahar teh. Atuh raong pada ngabagiakeun. Ujang mah lah teuing. Bieu teh tas aya tongtonan Jang. Ceuk Bang Heru berjeng ngadaweung dina golodog melanyun udun. Aya naon Mang? Ceuk Jang Dali kaget. Panon melong kanu digarawe. Aya mitoha gelo Jang. Duh lain pi mitoha nu geus patut mah Jang Dali. Nah, cecek kelakuan teh. Jang, mikir lo rek kalinya mah dah. Bisi ka bawa kolot kasakitna teh tah. Cek Aki Jusa setengah banyo. Bari jeung toleh nyereng. Atuh Jang Dali beuki teu ngarti. Terus nanyakeun deui ka nusanyana. Kudu aya dirinya didongengkeun yen cikeneh teh aya bapana Nyi Icah ngajorang. Malahan mah mawa bedog buntat cenah. Tak kitu Jang. Tak kitu Jang. Tak kitu Jang Dali. Oh, gitu. Nah, pedah naon cenah Mang? Pugu mang oge teu ngarti Jang Dali. Nah, pedah naon ieu teh? Eta meureun pedah tadi waktu Nyi Icah ka dieu meureun teu diladenan ku Jang. Meureun aya naon atuh tadi teh Jang Dali. Kadenenya ku Aki mah kawas anu hoghag jeung ngajoy rada aneh. Nyabet mamawakan yang arat ini. Cek Aki Jusa. Nu tadi ngadengekeun waktu Nyi Icah dititah nyingkah ku Jang Sidik teh. Jang Dali teu nembalan, gek diuk dina popongko. Jang haripan Mang Ohan anu keur ngarautan. Jang Sidik mah nangtung we bari jeung nangkeup haribu. Pikiranna kumalayang loba kahariwang bisi Jang Dali jeung Nyi Icah runtang. Tapi Ramang, tadi teh peda aya arti nikah dieu kanyahoan ku Icah jigana bae Icah teh timuruan. Majarkeun teh abdi nyolowedor cenah. Padahal apan kawajiban ngaladenan Nyi Artini dina widang usaha. Sabab naon? Sabab pada ngemban tugas usaha. Abdi salaku ketua koperasi Nyi Artini salaku pemborong anu boga duit. Nya wajar we atuh lamun abdi merek pelajanan anu digemakeun teh. Da ngara usaha lancar tak kitu Aki. Ulah didenge Jang lah. Sin ingat koperasi urang karek sabaraha poe umurna. Mun orok teh mah nyamprakeun ukur bisa ngicop. Urang kudu waspada piraku karek dek geus rek eleh ku gogodaonna man. Nya Jang, kali cing tahan uji Ceuk Mang Ohan. Malahan mah reang kabeh ngaromong. Pada ngingetan ka Jang Dali sangkan ati-ati. Nya kan kabeh ulah kagodakeun kitu patut. Urang teh keur ngahangkeutkeun ulah nepikeun karenggang jeung Mbah Oban atawa Nyi Artini. Komo duit geus asup ka urang, lamun nguciwakeun teh ngarugikeun ka sarea. Cek Jang Sidik dari pisan. Ya, memang kidu-kuduna dik. Yuk digawe deui. Keun bae urusan eta malah bila kadar kitu patut. Cek Jang Dali bangun jengkel. Jung nangtung terus asup murka tepas ari nuruikeun deui hancak pagaweanana. Kolot-kolot nu digarawe pati ngarenghap. Tapi teu loba omong deui. Da urusanana geus kanyahoan. Geuning teu pira. Ukur dibalukarkeun ku rasa timburu Nyi Icah ka Nyi Artini. Kasugri di mana wae ayana hatur nuhunnya ti Emang selaku admin kanggo pamiarsa sadayana anu parantos ngarojong kana ieu channel kana perkembangan ieu channel. Hatur nuhun kanggo subscribe na, kanggo like na, komen oge lonceng na. Hatur nuhun pamiarsa sadayana. Mangga kanggo pamiarsa sadayana anu teu acan atanapi hilap teu acan
nganoel subscribe na lonceng oke ngelek nu teu acan komen misalnya mangga kantun ditoel-toel sadayana nya kantun diketik komena di ieu channel kitu tah pamirsa sadayana etang-etang istirahat heula kitu tah nya mangga urang lajengkeun deui carios Bagong Kajajaden karya Kileuksa Grung. Kasubri para wargi, koperasi engkatelah koperasi Sekar Mitra geus mimiti ngayunkeun lengkah munggaran hasilna geus mimiti karasaku para anggahota. Duit munggaran geus dibagikeun atuh puguh we sarea ngarasa bunga. Lantaran hasil capek teh geus karasa, koperasi sorangan geus mimiti nyeusup hasil mere sumangat ka para pangurusna. Hubungan jeung Abah Oban lancar, duit tara aya bahasa macet. Kadangkala memeh aya barang geus dikontanan. Ieu nguntungkeun pisan ka pihak koperasi, ngabungahkeun ka para anggota. Kitu deui Abah Oban, seuri bungah lantaran cita-citana laksana. Penjualan lancar, malahan manu pesen jadi rabul. Laingan aseupan wungkul ditambah ku barang-barang sejena tina awi. Atuh nya Artini beuki ngarti kana jalan-jalana usaha, beuki mineng nempoan ke tempat koperasi, beuki mineng tepung jeung jangdali. Koperasi beuki maju ngan rokaya, kahariwang beuki gede. Di jero beuteung aya para pangurus seolah-olah timbul hiji bibit panyakit anu hese nyegahna. Ari pasana teu pira, tina akibat rasa timburu Nyi Icah teh. Hubungan jangdali jeung Nyi Icah mimiti renggang, malah kolot nage kababawak sarta jadi persoalan gede. Bapa Nyi Icah ngambek malah asa diwiwirang cenah ku para anggota koperasi teh. Da kungsi dibebeutkeun ku Aki Jusa teh nu akhirna geus teu bisa cegah deui. Hubungan antara Nyi Icah jeung jangdali kapaksa leuntas alias putus. Pasoalan kadua timbul. Jang sidik nu tadina geus gede pangharepan bakal bisa ngadeukeutkeun ka Nyi Artini. Tete lah aya halangan anu kakida gedena. Lantaran Nyi Artini beuki raket jeung jangdali, sabab jangdali geus bebas. Teu kagok ku Nyi Icah. Nya puguh hubungan antara sidik jeung jangdali oge aya cucuk rungkang di jero. Nu sawaktu-waktu bisa ngajadikeun kasakit parna. Cinta segitiga teu bisa dicegah. Jang sidik mikahayang ka Artini, ari Artini mikahayang ka jangdali. Sedengkeun jangdali jeung sidik teh teu bisa dipisahkeun dina widang pagawean. Sabab ketua jeung sekretaris minangka motor penggerak maju mundurna koperasi. Lamun duanana henteu luyu, teu sajalan meureun koperasi diancam bangkrut. Kitu perjalanan koperasi Sekar Mitra anu karek lengkah halu. Kiwari urang kocapkeun kaayaan Bah Oban sakulawarga. Tina hasil ngajual anyaman geus bisa ngumpulkeun duit puluhan ribu. Beukila beuki gede, malahan mah nepikeun ka bisa meuli deui tanah lemah. Jeung aneh deui,
Ayeuna mah melakna naon teh hasilna untung jeung untung bae. Jadi duit bae. Atuh sok tak saeutik dikumpulkeun nu akhirna jadi gede. Kahirupan Abah Oban ayeuna terus nerekel naik beuki hade beuki maju. Di akhirna dina waktu anu singket, Bah Oban geus kawentar deui cara baheula. Bah Oban beunghar, bandar asipan, Nyi Artini kabawa sohor. Keur mah boga pangawakan alus geulis bawana ngajadi. Katurug-turug atuh giat usaha babarengan jeung koperasi. Puguh we, ngerasa tambah seungit. Yai, kumaha badang? Cakap Abah stok seueur moal kakurangan. Syukur. Di poe ieu kumpulkeun saloba-lobana nya. Begitu Abah rek ka kota euy. Sabab aya pesanan rada beukah ieu. Poe ieu tepungan Jang Dali duit anu can beres, resekeun ayeuna. Bayaran kabeh ngarahampang nyai. Mang Abah? Cek Nyi Artini giat pisan. Terus ngitung bayareun poe eta. Sanggeus puguh kapanggih jumlahna gancang menta duit ka bapana. Kenceling inget deuk nepungan Jang Dali ketua koperasi teh. Tunda Bah Oban jeung bojona kiwari urang Bandung ngalampahan Nyi Artini anu muru ka imah Jang Dali atawa ka koperasi. Barang datang kanu 7. Nyi Artini ngerasa kaget lantaran di jero keur onghang anu ngabuih ngomong. Kadengena daria pisan. Nyi Artini rek unggah mulur deui ngadengekeun heula di luar. Mang Ohan, coba ku Mamang diemut sakali deui. Sabaraha Mamang ngalaman rugi, sabaraha barang Mamang anu can kabayar. Akurkeun jeung pembukuan anu cakal ku Sidik. Lamun bener-bener rugi, ayeuna ge dibayar ku abdi. Cek Jang Dali ngomongna tandas ka Mang Ohan. Kawasna mah aya kasalahan dina pembayaran. Lain kitu nya. Mang mah lain ngusulkeun keur pribadi, tapi keur saarea, keur para anggota koperasi Jang. Muhun, kahartos gawe oge Mang. Tapi samemeh nguruskeun keseluruhan, abdi hayang ngecek heula kagungan Mamang. Engke bisa dipake dasar keur ngecek anu sanesna. Maksud abdi teh hayang aya heula bukti. Nah mana dianggap teu beres ku Mamang. Ke. Mang Ohan ngahuleng. Manehna bingung ari sedak-sedak mah. Ari pangna aya kajadian kitu. Di kalangan para anggota koperasi geus sumebar desas-desus. Majarkeun teh ketua jeung sekretaris basilat mulat melit pembukuan. Sabab sapongko jeung pihak Bah Oban pikeun ngeru kauntungan pribadi. Majarkeun teh harga dilaporkeun ka anggota teu akur jeung kanyataan. Bedana kaciri pisan, nepikeun ka matak untung pikeun pengurus, utamana mah Jang Dali jeung Jang Sidik. Sadangkeun Dali jeung Sidik patuding-tuding. Da aya anu ngadukeun nyatana pihak katilu anu hayang ngancurkeun koperasi. Eta sabab musababna pangna Mang Ohan nepungan langsung ka Jang Dali. Lantarannya Mang Ohan pisan anu menang beja ti luar ngeunaan hal eta. Coba Mang, diemut sakali deui Mamang ulah wakan negor ka abdi. Ulah wakan nyerahkeun ka Jang Sidik deui. Sabab ieu persoalan kudu aya bongkotna. Oge kudu aya penyelesaian. Piraku abdi rek tega ngabohongan ka para anggota. Tulisan na puguh, liang duit na puguh. Lamun Mamang teu percaya teh mah,
Junge tanyakeun langsung ka Bah Oban. Sabaraha ditarimana barang teh kitu? Sabaraha kauntungan koperasi? Sabaraha kauntungan anggota? Kadenge deui Jang Dali ngabuih ngomong kelawan tandes. Ditujukeun ka Mang Ohan. Ari Jang Sidik mah teu milu ngomong, ukur ngabandungan anu keur debat. Tapi hate Jang Sidik harita memang boga uneg-uneg saeutik. Lantaran geus 2 kali pembayaran, manehna mah ngan ukur narima tulisan. Dan nu ngalaksanakeun transaksi ukur Jali jeung Artini paduaan. Nya timbule sangkaan Jang Sidik nu lain-lain ka Jang Dali jeung Artini. Jang Dali, kelanan ulah waka bendunya, da emang oge atuh lain maksud rek kaburak-balik nu geus menang meres. Tapi emang mah hayang ngayakinkeun. Nah nya jadi aya angka siluman, nah nya aya harga anu teu asup kana buku. Muhun mangga parios Mang. Tapi dasarna Mang Ohan kudu bisa ngabuktikeun heula. Nah sabaraha Mamang ngarasa dirugikeun ku abdi, engke mun geus kapanggih urang akurkeun jeung nu narimana. Bah Oban atawa Artini abdi mah terbuka Mang. Bisa diriungkeun ayeuna oge. Punten Kang. Sim kuring ngering nimrung. Ti aya lepat nadik. Sok aya naon? Kieu Kang. Minggu pengker sareng Salasa kamari aya 2 kali pembayaran ti pihak Bah Oban. Saur akang saanueun cenah, tapi naha setor ke bendahara atuh aya keneh kakurangan. Sedangkeun angkana mah jejeg. Ka mana artosna Kang? Itu Sidik. Piraku teu ditaliti kudu bener bukuna tuh. Ulah wakan nyerahkeun akang atuh Dik. Pan kamari oge bukuna dipasrahkeun kabeh. Ngan memang duitna mah can setor kabeh ka bendahara teh encan. Tapi lain hartina dicekal ku akang, tapi di pihak Bah Oban keneh encan lunas. Malahan waktu tarisin oge sementara keneh. Engke mun geus lunas rek diganti. Ngadoka teh kitu mah. Jang Sidik ciep teu ngomong deui. Daruma sacan kataliti angka nu sanyanyana. Kaburu kasunutan manten kudu ngomong di luar. Tah ayeuna kumaha Mang Ohan? Aya keneh kapanasaran? Aya Jang. Kumaha Mang? Kieu khusus asupan ye. Nya unggal nampi artos Mang mah sok nitih 7 lawe jenis hijina teh. Sedangkan nurutkeun bejat nu katarima ti luar Bah Oban teh narimana 200-an hiji. Jadi aya ganyrung salawe cik kamanakeun tah nu salawe deui. Ceuk Mang Ohan berjeng. Ngetep pana beungeut Jang Dali. Mang Ohan, ari Mang Ohan pamikiran tebet eleh ku Aki Jud, sanya je Aki Suta. Piraku Mamang lali deui, apan koperasi teh perlu nyokot bati. Keur kauntungan sarea. Jadi anu salawena mah tina hiji keur kauntungan koperasi. Anu hasilna lain keur kuring, lain keur pangurus tapi keur sarea engke. Piraku ku Mang Ohan teu karasa. Ari waktu Mang Ohan nambut 50.000, di mana atuh? Pantidinya ada teh piraku atuh ari poho di onamen. Apan geus diputuskeun di rapat anggota. Atuh langgeng teh nyanak batin ajang 20 rupiah ge cukup. Koperasi mah kan boga barang 18. Tuh damang manya geus ari deui bae. Nu nangtukeun harga teh saha? Nah abdi atawa menang rapat. Apa menang mutuskeun sarea dia rapat. Mun Mamang aya kate penujuan ulah kieu carana, bijiekeun dina rapat. Kieu Mang, sabab nu sanyana mah Mang Ohan ya, abdi teh lain kawasa jadi teh. Tapi jadi bujang sarea. Mamang sabatur-batur ngumpulkeun barang, geus kumpul nitah kuring sangkan dijual. Terus nyokot batina, bati teh lain keur kuring, keur para bapak keneh. Nu hasilna geus karasa ku Mamang oge. Jadi mana atuh kakawasaan abdi teh? Pan teu beda jeung bujang. Dititah itu, dititah ieu, aya kasalahan digaleneng, digorengkeun, dituding nu lain-lain. Cik, pelebahna atuh kawasana Mang? Cobi emut. Mang Ohan unggut-unggutan. Mok deui Jang Dali harita. Mun Mamang can caya keneh ngeunaan duit nu salawe, ke dia rapat tanggal 30 guar ku Mamang. Ku abdi rek dibejer-beaskeun sarta dilaporkeun ka anggota. Ngan ayeuna abdi perlu katerangan nu jelas. Di mana dasarna pangna Mang Ohan ngajukeun anu model kieu? Pan biasana oge tara kasar,
sok sopan bari jeung wajar. Cik, abdi nyuhungkeun bantuanana. Di mana atah menang katerangan kitu teh Mang? Cek Jang Dali harita bari jeung neuteub ka Mang Ohan anu nguluk tungkul. Mimitina mah Mang Ohan teh ngabuge. Tapi kulantaran Jang Sidik oge menta katerangan kitu. Akhirna mapok Mang Ohan wak cabalaka. Kieu Jang, Kumaha Mang? 2 poe anu kaliwat mang ngobrol jeung bapana Nyi Icah. Mimitina mah ngomongkeun hasil tatanen terus kana usaha sejenna. Nu akhirna nepi kana ana urusan koperasi. Oh, ti bapana Nyi Icah. Nya Jang, Terus tah ti dieu bapana Nyi Icah teh medar pamanggihna ngeunaan seluk-beluk Bah Oban. Nya kapanggih ngeunaan rupa-rupana harga tetela loba angka nu teu akur jeung panerimaan Mang. Mawi Mang teh ngajawe datang deuk naroskeun. Dasar dirugikeun atuh tah kitu Jang Dali. oh. Jadi ti bapana Nyi Icah kaharti atuh. Jang Dali setengah ngageblageun maneh kana panyarandean kursi. Ngadayagdag bari gogodeng. Sanggeus kitu ret ka Jang Sidik pok atuh Jang Dali. Kekeke ari Sidik. Naon sababna jika nu curiga ka Akang? Asami Kang. Mangkokna abdi teh tepang sareng ramana Ci Icah. Nya nyarioskeun yen Akang 2 kali nampi artos di Artini cenah. Ari abdi teh terang. Pan biasana masuk bareng. Jadi abdi teh curiga Kang. Teu kudu curiga dik. Apan urusan koperasi mah aya bukuna, aya tanda pembayaranana, ulah campuran ku sentimen pribadi atuh. Moal beres digawe tadi kitu mah. Lamun Sidik teu percaya kitu deui atuh Mang Ohan, yuk ayeuna urang nepungan Bah Oban. Keun bae pagawean ieu mah isukan. Cek Jang Dali berjeun nutupkeun buku. Nu sejen diasupkeun kana laci, jepret dikunci. Kalawan terlebat catur tiluan nangtung arek bijil. Tapi panto kabul aya anu ngetrokan. Atuh Jang Dali ngarenjag melong ka daun panto. Mangga kalebat. Reket bray panto muka, analol tehnya Artini. Udah siang Kang Dali. Nyeh imut, panon ngadilak, Jang Sidik kalenyap hatena. Gek Nyi Artini diuk, awakna ge asal leuleus komo Sidik mah. Kelala santin, ugu Akang teh bade ka bumi ena teh. Aya naon Kang? Asal lewas teuing. Pantos beres itu yeuna mah sanes? Kantul ngarangsekeun tina sisana teh sanes? Tah eta, mangga carikeun atuh. Dali nitah diuk kena pindah gek Artini diuk gigireun Mang Ohan. Nu ngahuleng we Mang Ohan teh ti belum ngomong. Bade aya pikir senaon tin? Iya, piwarang pun Bapak ngarangsekeun tina sisa pembayaran teh nanging aya pesanan engal. Barang nu aya di dieu teh engal di eta upami tos kempal, martosan deui pagerta pun Bapak bade kadaya. Oh, mangga siap. Pajeng kumaha? Pas sakitu sok damel kwitansinya. Mangga. Dik, coba ngadamel kwitansi kanggo ngarengsekeun anu dibadamikeun tadi teh. Akurkeun jeung buku nu kamari nya. Cek Dali bari ngaret ka Sidik. Mangrupa jawaban anu tepat pikeun Jang Sidik mah. Sabab urusan duit anu eta tadi teh tas diadu renyomkeun. Atuh Jang Sidik teh keur omong gutrut we ngajalankeun tugasna. Tekung sira oge rengse. Cereng ku Nyi Artin dibayar lunas teu aya nanaon deui. Sanggeus sagala rupana rengse, pok Jang Dali harita. Tin, mumpung tepang ayeuna, Akang aya pamunul saeutik kanggo ngarengsekeun persoalan anu jadi payunan ku Akang ayeuna. Cobi nyuhungkeun daftar harga anu paranto diputuskeun teh. Sadayana? Muhun sadayana. Artini mukaan tasna terus mikeun kertas salamar ka Jang Dali. Nu eusina daftar harga anu disatujuan ku sadaya. Ku Jang Dali ditampanan diilok sakedeung. Sok dibikeun ka Mang Ohan bari pok harita. Moholan. Abdi. Mangga teliti angka-angkana dina daftar. Lamun perlu salin kana kertas sejen cana ka bumi. Mangga Jang. Mang Ohan narima eta daftar. Terus diirikan berjeng jajantung maharatun. Tetela eueuh harga anu ganyelung. Kabe oge akur jeung penerimaan manehna. Atuh rada bareubeum beungeut Mang Ohan teh. Era ku Jang Dali jeung Jang Sidik. Sanggis kitu pok Mang Ohan ngomong kelawan lele. Jang,
Mang rumah lepat ngaguguting ka urang luar nu akhirna curiga ka pangurus sorangan. Tak ayeuna mang percanten sawios teu kedah nyalin kariweuh-riweuh percanten we ka pangurus. Bilih kirang percanten mang taroskeun atuh ka Artini wawakil Abah Oban. Henteu kedah jang cakap nya nuhun atuh kitu mah. Mang Ohan teu betah lila cicing didinya. Dadakuna mah harek digawe cenah. Terus amitan. Sanggis Mang Ohan baliknya Artini nanya kadali bangun penasaran. Padahal ai jero-jero mah da geus ngadengeun waktu tadi. Geus nyaho deui. Aya naon teh Kang Dali? Biasa we aya nu katajong saeutik Tin. Biasa teh aneh. Aya kakaliruan dina pangaos atau napi aya nu teu percanten? Nu kaliru aya, nu teu percanten ge aya. Oh gitu. Punten abdi ngaganggu atuh. Permios malami. Artini nangtung. Manehna ngarti para pangurus keur beujeuhna sibuk. Teu hayang ngaganggu lila. Nya ngalan teh kitu Tin. Eta serang satugas mah naon deui atuh. Angka dia rampok. Seueur pidameleun permios kasareana. Mangga. Cek nu area jadinya leos we Artini mah balik. Kasugri para wargi kumargi wanci nyapi latan mangsa misah. Cag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah enjing mangdi di baris taratas bagian anu ka-16 dina mangsa tur acara anu sarua. Hatur nuhun kumarupi perhatosan nu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana orang cekapkeun wieu kadi heulanya dongeng Sunda nu judulna Bagong Kajajaden anu ditayangkeun di ieu channel ku Mang selaku admin. Urang cekapkeun heulanya pamirsa ke insyaallah urang aya umur sadayana enjing urang pajeng deui ieu lajengan carios atanapi dongeng Bagong Kajajaden. Tah sakitu panginten anu kapihatur ti Mang. Hapunten sagala kalepatan, hapunten sagarupi anu sakintenah henteu sapagodos sareng pamirsa sadayana. Umargi Mang aya katebatasan istilna mah ku kasibukan atapi aktivitas Mang. Hapunten upami nayangkeun atanapi midangkeun dongeng-dongeng Mang teh henteu sesuai sareng kahoyong pamirsa sadayana. Hatur nuhun kanggo perhatosanana, kanggo rojonganana anu satia manco di ieu channel. Hatur nuhun ti Mang sadayana. Sakitu panginten nu kapihatur, insyaallah enjing urang tepang deui. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak